Mangka dina bahasa anu pamungkas pangeling-eling khususna ka diri pribadi sinareng kulawarga pancatunggal rintih-rintih ngaji diri supaya urang henteu hiri jeung dengki sinareng urang henteu silo na ka Gusti sangkan hirup ati-ati kalawan surti nu bakal ngajadikeun kasalametan urang sadaya ngagemna Islam silih wangi anu silih seungitan saling pikanyaha saling pikadeudeut silih geuing katut sirih elingan sakitu dina ieu pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi